mana? Bebas atuh rek ka mana mah. Hak-hak urang meuni kepo. Naon sia kepo-kepo? Anak buah aing. Nyaho atuh mah meuni kepo tah. Kumaha abi we rek ka mana ge? Panglima. Naon sia rek macam-macam? Anjing, atuh meuni tolonges kitu si Panglima. Henteu urang mah teu rek macem-macem. Anak muda, lewat, kudu bayar heula. Tah, dengekeun anak muda. Aing teu salah teu naon. Hayo we mah kudu bayar. Ih, Nya tuh dayu wilayah aing. Tah, dengekeun anak muda. Cil, juga ribut gitu euy. Ah, ku aing. Aya naon ieu teh, yo? Hah? Aya naon ieu teh? Yo urang cenah, yo rek liwat ka dieu, ieu wilayahna cenah, Bos. Oh, sahur yo. Anjing. Sahur itu anak muda. Sahur itu anak muda. Sahur itu anak muda. Henteu abi mah heureuy. Sahur itu ka kumaha ieu teh? Saurkeun tuh. Lumpat wah.